Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Sampurasun Baraya. Hatur nuhun ka Shalala di episode 5 tos nyanggakeun kasimkuring kanggo neraskeun carita episode 6. Sateuacan ka carita tepangkeun wasta abdi Muhammad Akram, kelas 12 MIPA 4, absen 2 hiji, SMA Negeri 2 Bandung. Baraya teu kedah lami-lami deui, hayu urang langsung we ka caritana. Pok we kokolot lembur teh ngomong, ayeuna mah kieu bae, sarerea kudu sapuk jeung aing, eta nyere ditancepkeun ku budak buncir, jadi kudu dicabut deui ku budak buncir. Lamun eta nyere henteu kacabut, urang sarerea henteu kudu masrahkeun daging jeung kadaharan ka budak buncir, kabeh sapuk kana omongan kokolot lembur. Ngadenge ceritaan kokolot lembur kitu, budak buncir ngahulang sajongjongan. Kumanehna kahartieun, eta teh siasat, sanajan eta nyere kacabut oge kumanehna, urang lembur can tangtu nohona jangjina, sarta lamun geus bisa kacabut, tangtu bakal aya pamentana anu sejen, bisa jadi pamenta anu pamohalan pisan. Saenggeus mikir kitu, budak buncir ngomong, "Nah, heug ieu nyere ku uing rek dicabut, uing nyaho maraneh kabeh bakal jalir janji." Lantaran boga sifat hawak jeung licik. Ngan lamun ieu nyere geus kacabut, maraneh bakal musnah, minangka hukuman jelema-jelema anu hawak jeung sok ngalicikan ka batur. Ngan saurang di lembur ieu nu bakal salamet. Barang eta nyere dicabut ku budak buncir, cer bae cai mancar dina urutna. Beki lila beki ngagedean sarta tuluy leb-leban minuhan lembur. Antukna eta lembur teh jadi situ, jelema katut imah-imahna kabeh kakelem. Ari budak buncir teh mah leus bae ngaleungit lir anu diteureuy lemah. Ngan nini-nini saurang anu salamet teh anu diingetan ku budak buncir teh barang ngadengit nu tinggo rowok, nini-nini mau pangarih ti dapur terus lumpat ka saung lisung. Manehna tumpak lisung dina cai ngeboseh ku pangaruh salamet henteu kakelem ku cai. Saurang oge taya nu nyaho geus sabaralilana eta kajadian teh. Tangtuna oge mangratus-ratus tahun. Eta situ teh lila-lila jadi deet anu disebut ranca atawa rawa. Kulantaran caina kacida herangna anu ku urang Betawi mah disebut bening. Nya katelah bae ngaranna rawa bening. Kiwari mah rawa bening teh geus jadi deui lembur anu kacida gegekna. Malah geus jadi dayeuh anu kawilang rame. Imahna oge geus lain imah panggung deui. Teu saeutik gedong-gedong anu jarangkung, sanajan kitu meh unggal tahun sok jadi situ. Lantaran kakelem ku cai cacaahan ti girang komo lamun usum ngijih anu pohara mah. Nah, eta baraya carita di episode genep teh. Amanat ti carita ieu nya eta, arurang jadi jelema teh kudu bisa babagi ka sasama, ulah boga sifat medit, hawak jeung licik sabab bakal aya balesana. Hatur nuhun baraya nutos ngadangukeun carita ti kelompok Tilu Kayas. Mugian aya hikmahna ti carita anu tadi ditepangkeun ka pamirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om, Namo Buddhaya. Tah, eta anjeunna carios ti sasakala rancauning. Kumaha, apakah wargi ngarasakeunna? Mugi-mugi cariosna nyenangkeun kanggo para pirsawan ya. Satu acan ditutup, abdi hoyong kasih pantun ti heula deh. Irian Cendrawasih, cekap sakitu hatur nuhun. Kai papan kembang satinggi, iraha-iraha urang sambung deui. Peso arit motong cucuk, menta permios undur diri.